Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man syahida jalma anu nyaksian ai hadara tegasna ngahadiran salatal jamaati kana salat berjamaah, kataba maka bakal netepkeun saha Allahu Ta'ala Allah anu maha luhur darajatna lahu pikeun eta jalma nu daek ngahadiran salat berjamaah, zahiban berangkatna eta si jalma menuju ka tempat salat berjamaah, warajian sareng kembalina eta si jalma di tempat salat berjamaah, asra hasanatin kana 10 kasayan, wa maha sareng Allah bakal ngahapus anhu ti jalma nu ngahadiran salat berjamaah asra sayiatin kana 10 kasalahan, wa rafa'a sareng Allah bakal ngangkatkeun lahu pikeun jalma nu ngalaksanakeun salat berjamaah, ngangkatkeun naon asra darajatin kana 10 derajat. Masya Allah, etalah salah satu kauntungan jalma-jalma anu daek ngalaksanakeun salat berjamaah. Can ge ngalaksanakeun salat ieu pulang pergi na menuju ke tempat salat berjamaah tos ditetepkeun sebagai 10 kebaikan sareng 10 kesalahan anu dihapus sareng bakal diangkat 10 derajat. Piraku teu kabita sih? Kabita cenah Kang Herman ari keur ngaji mah pininggal mah datang waktu salat sangeuk riwayat etalah setan anu moal eureun-eureun ngagoda jelema supaya teu daekeun ibadah. Anu sebabna adipan setan mah eueuh baturna engke lamun jelema ibadah kabeh meureunna nu matak ari keur ngaji mah masyaallah eta pahala salat berjamaah meuni kabita geus engke mah teu paduli keur sibuk, teu paduli keur aya semah, pokona datang waktu salat berangkat berjamaah. Inggang we Allahu akbar Allahu akbar. Oh tah hadis Nabi man syahida salatal jamaah teh. Ya Allah, kitulah nu mata kurang terus-terusan silih elingan teh kitu panjelema mah. Teka mana-mana oge keur sorangan bae keur sorangan jelema mah panteureun eureun eta teh ku malaikat diajak kana kalusan ku setan terus-terusan dibisik supaya melakukan maksiat terus we. Nu matak beruntunglah lamun urang masih keneh mengenal orang-orang anu daek mere nasihat. Beruntunglah lamun urang masih keneh daek mendengarkan nasihat di jalma-jalma anu ikhlas memberikan nasihat supaya tambah-tambah kekuatan iman urang. Ku ageng-agengna pahala salat berjamaah sareng ku penting-pentingna ngalaksanakeun salat berjamaah, sehingga jalma-jalma anu tinggal di sekitar masjid terus salatna di imah maka eta salatna dianggap tidak sempurna. Sakumaha saur Kangjeng Nabi, wa qala sallallahu alaihi wasallam sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la salata henteu sampurna salat lijaril masjid pikeun tatangga-tatangga masjid illa kecuali salatna eta tetangga masjid teh fil masjid di jero masjid. Rawahu parantos ngariwayatkeun kana itu hadis saha ad-Daruqutni Imam Daruqutni
wal Baihaqi sareng Imam Baihaqi an Jabirin ti Sayyidina Jabir wa an Abi Hurairah ti Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ialah hadis Kangjeng Nabi anu mulia anu menunjukkan bahwa betapa pentingna ngalaksanakeun salat berjamaah di masjid, terutama pikeun tetangga-tetangga masjid, sehingga tetangga-tetangga masjid dianggap teu sampurna salatna lamun teu daek ngalaksanakeun salat ka masjid. Ari anu dianggap tetangga teh nyaeta jarakna 40 bumi sakumaha dicarioskeun dina kitab Taysirul Khalaq. Atuh berarti pamikitu mah hampir sadayana ieu teh tetangga-tetangga masjid. Daya nama masjid teh atuh hampir aya di tiap RT, bahkan sa RT ke kuat tepi ka aya 3 masjid. Atuh berarti eta sakampung sadayana termasuk tetangga masjid. Maka upami eta penduduk kampung tiap daek ngalaksanakeun salat ke masjid, maka salatna dianggap kurang sempurna atau tidak sempurna, kecuali aya udzur syar'i eta mah boleh ngalaksanakeun salat di tempat masing-masing atau di bumina masing-masing. Naon wae di antarana udzur salat berjamaah atuh Kang Herman? Di antarana nomor kahiji teu damang, pami teu damang repot teu kaduga ka masjid, salat bae di bumi eta mah teu naon. Terus deui di antarana lapar anu kacida. Begitu datang waktu adzan teh ieu teu kuat ngilapar pisan, sehingga lamun berangkat milu salat berjamaah ieu salat ge moal husu da kusabab lapar, geus mending tuang heula daripada riweuh di masjid engke. Atawa termasuk udzur salat berjamaah teh urang tos memakan sesuatu anu bau, misalnya tos makan peuteuy, tos makan jengkol, setengah 12 makan siang jeung sepi jeung jengkol jeung peuteuy bau pan mulut. Ai beres makan dur waktu adzan, maka lamun mulut kurang bau keneh mending salatna di rumah bae daripada ngaganggu jamaah lain. Begitu amin terap deh. Kita begitu terap orang bau sepi, bau peuteuy, gigireun urang eta nu salat moal husu eta. Matakan usahakeun pami bade salat berjamaah ke masjid ulah memakan sesuatu anu bau bisi ngeganggu anu lain. Nah, etalah diantawisna udzur salat berjamaah. Kemudian kantos aya anu naros melalui WA. An hilap deui teh, WA na kahapus. Maka dari WA teh aya piduiteun masa buru-buru dihapus deh. Kecuali WA aya piduiteun sudah dipiara gitu. Kumaha cenah Kang Herman? Lebih baik sholat berjamaah di masjid atau lebih baik sholat berjamaah di rumah sareng istri? Kanggo ngawaler pertarosan eta peryogi ditingali heula situasi dan kondisina. Sakumaha dicarioskeun dina kitab Hasyiyah Bujairami al-Khatib, wa qad yakunu qalilul jam'i afdhala fi suwari. Terkadang salat berjamaah saalitan lebih utama daripada salat berjamaah seueurang. Kadang-kadang seperti itu. Mana kondisina anu membuat salat berjamaah saalitan lebih utama? Wa minha ma law kana tata'attalu jama'atun mahalla baitihi walau ma'a zaujatihi au amatihi fa qalilul jam'i fihi afdalu aidan.
Misalna upami seorang suami ngalaksanakeun salat berjamaah di masjid, kemudian istrina di rumah teu tiasa ngalaksanakeun salat berjamaah kusabab teu aya rencangna. Pan minimal salat berjamaah mah kudu aya 2. Sedengkeun di rumah teh teu aya deui sasaha mung aya suami istri. Nah, maka kondisi seperti itu seorang suami terkadang lebih utama sholat di rumah berjamaah sareng istrina. Terkecuali istrina aya anu ngarencangan sholat berjamaah. Misalnya suamina berangkat berjamaah ke masjid, teras istri lagi di rumah tiasa ngalaksanakeun sholat berjamaah sareng mertuana misalkan, atawa sareng ibuna misalkan, atawa sareng putrina misalkan. Nah, eta mah seorang suami lebih baik sholat di masjid berjamaah. Kumaha cenah upami istrina bae ngiring sholat berjamaah ke masjid, kengeng apa henteu? Boleh, bagus eta oge, ngan kudu memenuhi syarat ulah sampai dandan anu cantik sehingga mengundang syahwat orang lain. Nah, ieu mah makruh berangkat ke masjid. Sakumaha dina hasiah i'anatut talibin, wa yukrahu lidzawatil hayati hudurul masjidi ma'ar rijali. Makruh pikeun istri anu cantik dan rupawan dongkap ka masjid bersama laki-laki. Makruh eta teh hukumna. Komo keur magaduh rupa anu cantik terus are ka masjid teu meuni dandan heula, di make up heula, make minyak meuni menusuk hidung, pa ieu mah makruh. Mending salat di rumah bae mun kitu mah. Amma ghairuhunna fala yukrahu lahunna dzalik. Adapun bagi istri-istri anu tidak mempunyai paras cantik dan tidak mengundang nafsu syahwat, fala yukrahu lahunna, eta mah tidak dimakruhkan berangkat salat berjamaah ke masjid. Bahkan upami eta istri anu tidak mengundang syahwat teh kemudian meminta izin ke suamina hoyong ngiring salat berjamaah ke masjid, wayundabu eta sunnah suamina memberikan izin ke istrina. Margi aya hadis, idas ta'danatkum nisa'ukum bil laili ilal masjidi fa'danu lahunna. Nah, etalah jawaban seputar pertarosan suami lebih baik berjamaah di rumah dengan istri atau berjamaah di masjid. Kirang langkungna nyuhunkeun dihapunten. Kitulah anu sakependak kusim abdi dina kitab. Nah, janten ku penting-penting ngalaksanakeun salat berjamaah di masjid sehingga tetangga-tetangga masjid dianggap salatnya tidak sempurna jika tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid kecuali ayat udur. La sholata li jaril masjidi illa fil masjid. Tidak sempurna sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Wa hadal hadisu sareng ari ieu hadis mahmulun alal faridati, eta ditujukeun pikeun sholat fardu. Jadi tidak sempurna sholat farduna tetangga-tetangga masjid upami teu dilaksanakeun di masjid. Wa ma'ul haqqu biha sareng ieu hadis teh ditujukeun sareng sholat anu disamikeun atanapi anu dianjurkeun untuk dilaksanakan secara berjamaah seperti sholat tarawih misalnya. Fa fi'luha, maka mengerjakan eta sholat haqqu biha fil masjidi, di dalam masjid, afdalu eta lebih utama. Wa ma'ada dzalika
sareng adapun salat selain ti salat fardu sareng salatul haq biha anu sama ketentuanana sareng salat fardu fa fi'luhu maka midamelna eta salat ada dalik fil baiti di rumah afdalu eta lebih utama min fi'lihi daripada dilaksanakeun eta salat ada dalik fil masjidi di masjid kada seperti itulah apa dal aziziyu parantos maidahkeun Syekh Al Azizi rahimahullahu taala. Jadi salat fardu sareng salat anu dianjurkeun untuk dilaksanakeun secara berjamaah mah eta lebih utama dilaksanakeun di masjid, tapi ari salat-salat sunnah anu tidak dianjurkeun berjamaah eta lebih utama dilaksanakeun di rumah. Wa nadoma sareng parantos nganadomkeun dalika kana itu saha al-allamatu Mansurut Tablawi Syekh al-allamah Mansur at-Tablawi rahimahullahu taala min bahrir rajaji tina bahar rajaj. Itulah kreatifna para ulama-ulama urang supaya mudah dihafalkeun ke urang salat manawai anu afdol di masjid, salat manawai anu afdol di rumah, dibikinlah nadom supaya urang babari apal tujuanna mah. Kan urang mah tetep bae nadomkeun ge poho wae. Kumaha cenah nadomna? Faqala maka nyarios Syekh Al-Allamah Mansur Tablawi salatu naflin fil buyuti afdalu illallati jama'atan tasulu wa sunnatul ihrami wa tawafi wa naflu jalisin lil i'tikafi. Salatu naflin ari salat sunnah fil buyuti di bumi afdalu eta langkung utami illa kecuali allati jama'atan anu dilaksanakeun secara berjamaah tahsulu eta bisa dihasilkeun. Janten salat sunnah mah lebih baik di rumah kecuali salat sunnah anu dianjurkeun sunnah untuk dilaksanakan secara berjamaah. Misalnya taraweh eta mah lebih baik di masjid. Naon deui salat sunnah anu lebih utama di masjid? Was sunnatul ihram, salat sunat ihram. At-tawaf, sareng salat sunnah tawaf. Wa naflu jalisin lil i'tikafi. Sareng salat sunnah calik pikeun i'tikaf atau salat tahiyatul masjid. Mana deui salat-salatna anu dianjurkeun di masjid? Wa nahwi ilmihil ihya li buqatin, seperti dirina mengetahui bahwa ieu salat teh untuk menghidupkan suatu tempat, maksudnya untuk ngaramekeun masjid, untuk memakmurkan masjid, untuk syiar lah. Kadat duha seperti sholat duha supaya orang lain ikut tertarik sholat duha boleh dilaksanakan di masjid, tapi ulah diberjamaahkeun masing-masing ngelaksanakeun nama. Dan supaya kompak semangat melaksanakan sholat duha Kang Indah barunan lamun unggal isuk silih samper Kang Anu nyamper ka Kang Anu bareng sholat duha yuk bareng di masjid supaya resep, supaya hirup, supaya makmur masjid teh wayah kieu lobana salat be indah bae. Nu lobana mah kosong bae masjid teh da. Wa naflu yaumil jumuati sareng salat sunnat poe Jumat eta lebih utama di masjid. Wa khaiful fawati bit ta'akhuri kemudian anu salat lebih utama dilaksanakeun di masjid teh nyaeta jalma anu kuatir tinggal karena ngakhirkeun salat. Wa qadimun
Kemudian salat sunnah saparantosna dongkap di mana-mana. Neme dongkap merantau misalnya, atau neme dongkap jalan-jalan di mana gitu, atau neme dongkap hajian atau umrohan. Wa munsiu lid safar. Sareng salat sunnah ketika bade angkat-angkatan. Ieu lebih utama dilaksanakeunana di masjid. Wal istikharati, ya kitu di salat istikharah. Walil qabliyati, sareng salat sunnah qabliyah li maghribin pikeun salat maghrib. Wa kadal ba'diyah, ya kitu di salat ba'diyah maghrib eta lebih utama dilaksanakeun di masjid. Wa kullu qabliyatin, sareng setiap salat qabliyah dakhala fi waqtiha anu parantos masuk kana waktu salatna. Wa nadruna filatin, sarengnya kitu deui jalmi anu nadar bade ngalaksanakeun salat sunnah kada ka asliha seperti kitulah seperti asalna. Sunnah seperti salat fardu lebih utama dilaksanakeun di masjid. Di upami aya seseorang nadar, lamun saya terpilih jadi kades, saya rek ngalaksanakeun salat sunnah 2 rakaat. Nadar salat sunnah berarti eta dilaksanakeunna lebih utama di masjid. Ya sekalipun di rumah kita naon kan lebih utama di masjid. Nah eta salat sunnah anu lebih utama dilaksanakeun di masjid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaati ari salat berjamaah rahmatun eta teh rahmat, wa hiya sareng ari salat berjamaah khairun eta lebih baik minad dunia daripada dunia, wa ma fiha sareng perkara anu aya di jero dunia. Ngan ku sabab urang majalma bodoh jeung kurang percaya, kurang yakin kana pahala, sehingga wani ninggalkeun salat berjamaah demi mengejar dunia. Padahal dunia masa kumaha diudag-udag oge pasti bakal ditinggalkeun geus maut mah. Sedengkeun ari alam akhirat ya bakal abadi kekal selama-lamana. Urang cicing tidinya kunaon make henteu diperjuangkeun dengan sungguh-sungguh atuh Kang Herman. Kitulah ciri jalma-jalma anu katipu ku dunya, rela ninggalkeun akhirat, nu penting menangkeun dunia. Padahal dunia mah ceuk tadi ge bakal ditinggalkeun, tapi akhirat anu bakal disamper ku urang sok dipopohokeun. Wal jamaatu sareng ari berjamaah ari kumpul rahmatun eta teh rahmat, tegesna luju mujamaatil muslimina ngalajimkeun ngabiasakeun berjamaah kaum muslimin, musilun ila rahmati eta teh jadi pengantar pikeun menuju rahmat Allah, au sababun lirrahmati atau jadi sebab untuk mencapai rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Numatak lamun rumah tangga hayang digontoran ku rahmat Allah, sing sering laksanakeun salat berjamaah di rumah. Nya kitu deui lamun kampung urang hayang dihujanan ku rahmat Allah, hoyong dipinuhan ku rahmat Allah, maka ramekeun salat berjamaah di masjid-masjid anu aya di kampung urang. Ulah sampai salat teh marasing-masing bae. Naon sebabna? Wal furqatu sareng ari papisah adabun eta teh siksa. Tegesna mufaraqatuhum
tegesna memisahkan diri di kaum muslimin wal ifradu sareng sosoranganan bae anhum memisahkan diri di kaum muslimin sababun eta teh jadi sabab lil adabi pikeun mendapatkan siksa. Jadi lamun urang papisah bae eta teh hakikatna mengundang siksaan. Naudzubillah min dzalik. Alhamdulillah sampai ka dieu tamat bab anu kasalapan dina kitab Tanqihul Qaul nyarioskeun tentang kautamaan salat berjamaah. Mudah-mudahan kalawan berkah wasilahna diaoskeun ieu fadilah salat berjamaah urang sadayana khususna sim abdi sing tambih-tambih semangat deui pikeun ngalaksanakeun salat berjamaah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab.